Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra kaum dangu, alhamdulillah tiasa tepang dangu deui sareng simkuring Cing Adnan dina gelaran dongeng Sunda jejer awi pasaran anyar seri ke-10. Ieu dongeng mangrupikeun karya rekaan simkuring anu enggal anu tangtos dina ieu karya teh masih kene jauh tina kasampurnaan. Kukituna nyuhunkeun kritik sinareng sarana kangge ngawangun khusus kangge simkuring supados langkung tiasa payus ngahibur ka para mitra sadayana. Sakumaha biasa sateu acana simkuring lajeng maoskeun kana ieu carita. Tong kirang-kirang ngahapunten numawi da ieu dongeng teh masih teu acan tiasa tinepatan kana waktos uploadna. Oge simkuring nyuhun dihapunten sok bilih manawi aya kasamian dina nami tempat gelar sareng sajabina. Sakali deui da ieu mah mangrupikeun carita fiksi anu direka ku simkuring etang-etang kangge maturan sepi dina wayahna urang sarerea istirahatnya para mitra. Supados tong nyangkolong ting kana waktos, mangga urang lajengkeun wae kana lajengna carios jejer awi pasaran anyar seri ke-10. Wilujeng ngadangukeun. Yuk ah. Para mitra kaum dangu, sora jangkrik geus mulai pada rame para mitra. Kangkong, sora bangkong jeung ting aran celubna pada mudun ka sawah tigalengan mun salangkahna suku Ijang nu keur mapah kaguritan imah. Lami-lami Ijang nepi di panto paguritan karangna. Nu tinepatan kana dongkapna poek nu sakedeung deui tinepatan di waktos magrib para mitra. Mak, Nyai, cobi tempo Ijang mantu naon mak? Beja tarikna Ijang nu kadangu ku Nirutmi jeung Neng Yusti. Harita Nirutmi jeung Neng Yusti paburu-buru mukakeun panto tukang nu panasaran jeung senengna yen ngadangu Ijang teh kantos mulang para mitra. Eta lauk Mas Hejong Kang, hatur nuhun pisan. Nah ieu lauk teh sami percis nu dibayangkeun ku Yusti, teu saeutik pisan aya nu dipiceun tina bentukna ogeng Kang. Teras eta domba bandot saha Kang? Neng Yusti nu seneng nempo naon anu dihoyongna tiasa laksana sanyatana ayeuna mah dihareupeunana para mitra. Tur disambung naros peda ayana bandot nu dibantun ku Ijang harita. Alhamdulillah aya ku aneh Ijang. Dasar milik maneh kenging wae eta lauk teh. Ku teh disangka-sangka aya oge geuningan jenisna nya Jang. Sumuhun Ijang eta domba saha geuningan meuni gagah kitu. Mun aya aki maneh pasti resepeun. Kadu domba kasatrian kitu. Jabading tandukna baplang nyemplang ngarit kitu. Sajajaran domba aduana boga bakar witah eta teh Jang. Iring tembal Nirutmi nu harita asa kataji pisan ningal kagagahan si bandot nu memang keur milampah harita si bandot teh sakumaha umumna bangsa domba nu liana para mitra. Ye Neng, laukna Kang cangkolkeun heula nya di dieu. Gampil bari bebersih awak ke kungkang diolahan. Geruskeun we bumbuna supados peuting teh langsung tinggal dibakar kungkang teh Neng. Mak, ieu teh domba Ijang. Tadi waktos nguseup patepang jeung aki-aki mawa aritan jukut loba
ku Ijang teh dipanggulkeun nepi ka kandangna. Ari teu sangka aki-aki teh saurna isuk bade pindah mukimna. Kulantaran Ijang tos ngabantu dipasihan domba ieu teh mah. Ari si dombana teh gagah jeung deui nurut ka Ijang teh asa geus lain jelma sejen deui panganggep manehna teh ka Ijang mah. Waler Ijang nu ngabohong pikeun nutupan riwayatna kenging domba bandot ka Nirutmi jeung istrina Paramitra. Yang geus kasep cangkolkeun weh ta domba mah dihandap tangkal nangka heula tah. Ditu enggal bebersih awak heula Jang kedap deui soalna bade majeng ka waktos magrib ieu teh. Titah Nirutmi nu harita oge langsung ka padasan pikeun nyandak abdas dina ngantosanana tumibana waktos magrib. Para mitra kaum dangu, peuting nu asa tiris kagupai ku daun kalapa nu katebak angin, sora jangkrik jeung sejenisna asa ngahariring ngaramekeun di peuting kiwari. Sakapeung babaung anjing ti kajauhan kadangu oge. Harita dicarioskeun tumekaning wayah geus dipangcaritaan peuting para mitra. Sakapeung sakaliwat reretna soca geus katempo di tengahing wengi. Ijang harita nu sosoranganan keur ngabakar lauk di guritan. Sakapeung kaambe seungitna lauk nu ngabibita keur nu hayangeun. Nya memang dina kaayaan kitu Neng Yusti keur ngantosan jongjon ditepas jero. Sabab kahoyongna memang palai pisan saknyana ngadahar lauk mas hejo bakar di tengahing peuting. Harita Ijang nu keur ngipitan seuneu bari teu sabar hayang geura nyadiakeun ka palai Neng Yusti nu keur ngidam. Sok sanaos tengahan peuting kahoyongna palai tuang lauk bakar tapi lauk mas hejo ari aya mah didamelkeun ku Akang Nyi. Nu pamugi we hideep anjeun teh dina nalikana lahir kadunya sing janten putra atanapi putri anu soleh-soleha baldatun toyibun warobun gofur saur Ustad Kemet mah sing janten kasatria atanapi Sri Kandi kangge kolot. Kocap leutik Ijang bari ngipitan seuneu nu keur dipanggangkeun lauk para mitra. Amin juragan, sing yakin kan sok sanaos Arifin kabapaan teu kenging kasalira ge, tapi hate jeung naluri budak mah engke ge terang. Yen is kuning sanaos bapa sampeuran oge da kanyaah ngelehan bapa ka kandungna atuh. Komo pan eta lauk teh sajarah pisan ngengingkeunana oge ti alam sagara kidul. Nu tangtos dong kaget pamituang putra atanapi putri lahir kadunya teh janten jalmi nu sakti mandraguna kan. Beja bandot para mitra nu harita disisieun Ijang. Nanging Ijang asa masih ngarasa teu percaya naon nu dibejakeun ku si bandot. Sabab pamikirna Ijang deku kumaha oge ngaran lauk mah nyapa pada lauk komo geus diasakan kitu bari didahar teu pisan mantun kakiatan nu teu lebet akal. Nya salaresna mah hate teh teu rada percaya urang teh dot kana ieu lauk yen bakal ngajadikeun sakti keur saha we anu ngadaharna. Tapi nya urang tingalikeun we engke dina buktosna dot. Nu pasti mah kuring ngan saukur bangga jeung seneng hate kaiji urang teh tiasa minuhan kapalaina pamajikan kuring nu keur ngidam. Kaduana aya maneh ayeuna janten batur dewek nu saukur ka kuping ku urang hungkul cara ngomongna maneh teh jadi asa aya batur ulin pisan. Tembal Ijang nu malah ngolembarkeun kocap ka perkawi seneng rasa hatena nu kiwari dirasa bisa kenal jeung si bandot para mitra. Nya salamina Ijang ngabulak walik kana eta lauk. Akhirna lauk teh asak. Tur ku Ijang langsung diteundeun kana piring seeng ditambih ku sangu sacentong
Teka kantun sambal kecap nu geus meunang nyiapkeun tur dibantun ka jero niat dipasihkeun ka Neng Yusti. Nyai, cobian ieu laukna kade panas keneh. Lauk dina piring parantos nembrak. Neng Yusti asa teu katahan palai geurang ngasaan sok sanaos kebul tanda nu masih kene panas masih katinggal pisan para mitra. Nuhun Kang, hapunten Yusti kantos ngrepotkeun pisan Kang. Tisakawit milari jeung ngasakanana. Hapunten pisan Kang. Teu aya maksudna naon nanging da memang kapalaina budak di jero beuteung teh ieu teh Kang. Kocap Neng Yusti para mitra. Nu harita geus siap kantun nuang kana lauk bakar nu geus nembrak di hareupeunana. Kumaha rasana Nyai? Enak henteu? Taros Ijang nu ningal Yusti asa ku nikmat pisan nuang kana eta lauk mas hejo bakar para mitra. Duh, Kang, asa teu aya bandingeunana. Ieu daging lauk teh saumur hirup Yusti ngasaan sakabeh lauk nu umum. Meuni sejen rasa daging nageh Kang. Tembalna nu harita bari lajeng tuang kana eta lauk bakar teh para mitra. Nya teu lami ngadadak jagat asa aya ku aneh. Dordar gelap teh datang jeung saambregna cihujan turun nu sakitu sanget. Angin gede nyieun ka hariwang sabab teu biasana dina lembur gobogan ngalaman sangetna tingkahna alam nu tara biasa. Kitu oge Ijang jeung Neng Yusti nu harita ngiring ka bawa kaget. Nanging lauk geus katingal ukur tulangna hungkul para mitra. Katawis angin gede teh nyamprotkeun mawa cihujan katriktikan imah. Ijang jeung Neng Yusti ngarasa sieun tur weh anjeunna teh pada muru ka kamar disalimbut nutupan awak sarapet-rapetna. Para mitra kaum dangu, dina kaayaan kitu si horeng si mana horeng hal eta teh ngajadikeun hiji bencana alam di bangsa siluman para mitra. Anu antupna ngajadikeun dordar gelap di peuting harita nyaeta kupeda hiji-hijina lauk emas hejo anu aya di karajaan sagara kidul teh di dahar ku bangsa manusia. Dikocapkeun yen di mana kakaramatanana eta lauk teh mun nepi ka di dahar ku bangsa manusia tangtos bakal ngajadikeun eta nu ngadahar teh janten jelema sakti mandraguna. Kaleresan yen anu janten kapihoyongna nu ngadahar eta lauk teh mangrupikeun si jabang bayi nu keur dikandung ku Neng Yusti salaku istrina Ijang. Teu disangka aya kaanehan hiji cahya lir sapertoskeun lampu blenongan ku caangna jeung serabna nyeraban ka panon anu nempona. Nyaeta ngadadak ngaraksu ka Neng Yusti nu mandeg dina rahimna. Teu aya sanes eta teh mangrupikeun cahyana Prabu Pranasastra anu salaku kasatria nu pinuh puji munjul kaceluk hade gagah terengkah kana sipatna nu tumurut asih jeung welasan karahyatna di alam kahyangan. Nu kongsi cahyana teh kateleg ku hiji lauk di sagara kidul basa keur neangan pakan di lumutan karang sagara. Nu akhirna ngajadikeun eta lauk teh robih pangwarnaan wujudna hejo sameleuk-meukna nepi ka panon-panonna anu asalna tina lauk emas sapertos biasa para mitra. Aduh, Kang, ye kunaon patuangan teh asa nyeleket kieu nyerina aduh Kang. Saurna Yusti bari ngaririntih nyeri nepikeun ka ngagegel simbut batiku banget nahan ka nyerina harita para mitra. Nya Ijang harita kaget ngadangu pamajikanana nu keur ngaraos nyeri teu puguh pikir enggal ngahudangkeun ka Ni Rutmi. Ma, tulungan Yusti ma, patuanganana nyeri saurna teh ma enggal ma. Beja Ijang bari rada tarik nyariosna bilih teu kadangu kuramena sora cihujan di luar. Ijang langsung lebet deui harita ka kamarna. Bari ngarep saenggalna Ni Rutmi teh lebet ka kamarna.
Kunaon Ijang mate kulem teh asa lali pisan ya Allah nepi ka teu sadar ieu teh hujan. Kunaon geulis cobi maningal patuanganana. Cara Nyi Rutmi nu langsung nyingklakeun acuk Neng Yusti ka luhur tur diraba beuteungna Neng Yusti nu keur ngandung. Bari disusur dielusan jeung ngajumpa jampe sapamake cara kolot zaman baheula. Aduh ma nyeri pisan ma. Aduh tos tuang lauk bakar tadi teh terasep turun hujan dordar gelap. Abdi sareng Kang Ijang teh ka kamar tutupan simbut teu lami si gaya cahya anu lebet ka beuteung Yusti. Teras Yusti ngaraos nyeri pisan ieu teh mah aduh. Beja Neng Yusti ka Nyi Rutmi bari sakapeung rada nguletkeun awak da saking banget nahan rasa ka nyeri. Kunaon nama ya Allah pamugi sing ulah janten kaburukan kangge istri abdi atuh. Grentes Ijang bari hariwang ningal kayaan Yusti harita nu teu wala kaya pikeun anjeunna dina carana kedah kumaha nulunganana para mitra. Teu lami ngadadak kaanehan teh tumeka ka Neng Yusti. Dina beuteungna Neng Yusti ngadadak nongol sisik lauk nu lebarna saukur satapak leungeunnan bayi. Nya harita Nyi Rutmi jeung Ijang asa kaget ku ngajenghok ninggal kanyataan kitu para mitra. Ya Allah, kunaon ieu jadi kieu Neng? Ijang cobi tempo geuningan nimbul sisik lauk kieu Jang di beuteung Yusti. Beh katuh ya Allah, kunaon ieu teh Ijang? Beja Nyi Rutmi ka Ijang jeung Neng Yusti nu harita nuduhkeun ye nimbul keanehan kana beuteungna Neng Yusti nu teu lebet akal para mitra. Ya Allah, kunaon Kang Yusti tiasa kieu geuningan tos ngadar lauk teh. Grentes Yusti nu teu puguh pikir harita. Tapi rasakan nyeri tos teu karaos. Saprakna eta sisik teh nongol di beuteungna beh katuhu para mitra. Duh, Neng, akang ge terang kunaon tiasa kieu nya geuningan, tapi tos teu nyerinya Neng. Waler Ijang bari naros kayaan Yusti harita. Tos enteng Kang, malihan teu karaosna naon deui. Tembalna Yusti ka Ijang nu bari ngusapan kana sisik nu nongol dina beuteungna. Pikirna ngarasa aneh tapi da puguh nyata. Sakapeung sok ngaragrakeun ka melang diri nu mikir aneh-aneh ka dirina sorangan. Ijang, ayeuna mah bade naros heula ka Ijang. Sok balaka tong ngabohongnya ka emak. Ceuk Nyi Rutmi anu harita ngadadak naros ka Ijang asa ku teu biasa. Nya Ijang ge rada melang kana naon nu rek ditaroskeunana ka dirina. Tapi Ijang teh yakin yen moal jauh naon nu dek ditaroskeun pasti kana perkawis lauk emas nu hejo teh para mitra. Mangga ma bade naros naon? Ijang asa rada reas kieu ngadang mah bade naros. Sarasa teu biasana mah teh bade narosna. Walerna Ijang bari cobi ngarenghap napas dina kayaanana para mitra. Sok balaka ka emak, caritakeun ka emak sajelas-jelasna Ijang. Kenging ti mana eta lauk mas hejo teh? Sabab emak teh yakin moal nya Ijang teh tiasa ngengingkeun kana eta lauk mun teu aya cukang panganteurna. Sanaos emak teh sakola tapi emak ge teu bodoh-bodoh teuing Jang. Da teu aya di alam dunya lauk kitu teh. Sok ayeuna balakakeun ka emak supados tong janten bahaya ka jabang bayi Yusti. Tarosna Nyi Rutmi ka Ijang ku palai saterangna pisan kana perkawis Ijang tiasa ngengingkeun kana eta lauk mas hejo para mitra. Nya kitu deui Ijang panebakna kana rasa yen naon anu bakal ditaroskeun ku ninina leres nyata moal jauh kana perkawis lauk para mitra. Sumuhun mak, hapunten sate acana Ijang memang ngakon parantos ngabohong ka emak jeung Nyai perkawis akang ngengingkeun kana eta lauk. Da salaresna Ijang teh bingung bili emak atanapi Nyai teh nyangkakeun Ijang geus teu waras engkena. Sabab dicaritakeun mah eta lauk teh kenging nguseup di karajaan gaib mah nu dianteur ku si Bandot. Jeung si Bandot teh lain ngan saukur domba biasa. Anjeunna teh tiasa ngobrol sareng Ijang mah. Anapun tiasana tepang sareng si Bandot teh
Peda Ijang teu sangaja ngalepaskeun imah pangjirimanana nu kapatri ku getah tangkal basia kolot di kumbung teh. Tah ieu batu nama teras wujud si Bandot teh saurna ngan saukur pangjiriman unggul dah asli nama ti bangsa sejen eta Bandot teh mah. Walon Ijang ka Ni Rutmi nutos ngaraos lega ku nyaritakeun sajujurna kana ngengingkeun Bandot jeung lauk Mas Hejo anu tos dibakarna. Teu loba tembal jeung tarosna deui harita Ni Rutmi turun ti ranjang. Tur langsung ngadigdig barining bongkok muru ka arah guritan. Saprakna mukakeun panto guritan, anjeunna ngareret ka arah tangkal nangka. Nya leres wae si Bandot teh teu aya ngan saukur talina hungkul anu katinggal para mitra. Duh, laras geuning naon saur Damung. Incu teh bakal napa tepang jeung balad prajurit gaib anu dibogaanana. Berarti si Bandot teh lain saukur Bandot biasa. Anging ti bangsa halus eta domba teh. Teu lami disusul Ijang para mitra, tur naros ka Ni Rutmi. Aya naon mak? Taros Ijang nu harita ditukangeun Ni Rutmi, nu dituturkeun oge ku Justi ditukangeun Ijangna. Si Bandot eueuh, tapi manggeus terang ayeuna mah saha saestuna Bandot teh Jang. Keun weh keisukan ge da aya deui bakalna. Peja Ni Rutmi, nu janten ngajadikeun Ijang teh kaget. Pedah ngadangu si Bandot eueuh. Harita Ijang langsung wae ngareret ka tangkal nangka nu masih kene kahirup ku turuna Cihujan nu gede teu kapalang pisan. Jeung oge leres pisan. Si Bandot teh teu aya ngan saukur talina hungkul anu ditinggal. Nya harita Ijang langsung nutupkeun deui panto guritan. Sok Ijang diuk heula dieu. Oge Yusti emak bade nyarios penting kana perkawis anu dialaman di peuting ieu kumaraneh kabeh. Neng nong para mitra, hapunten dongengna kapegat deui ku Neng nong. Nya insyaallah urang lajengkeun wae ieu dongeng teh dina seri ke-11 ya. Simkuring Cing Adnan salahku tukang ngadongeng, nyuhun dihapunten kana sabudaya kalepatan. Sok bilihna loba kasalahan dina cara ngadongeng khususna dina perkawis undak usuk bahasana. Sakitu panginten anu tiasa kapihatur di peuting ayeuna dina carios dongeng Sunda Jejer Awi Pasaran Anyar seri ke-10. Sapunyere pegat simpai paturaye patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.